Kegiatan abi ti tabu genep pagi dugikeun ka tabu 9:30 wengi. Bismillah kanggo dinten ayeuna dikawitan ku lajeng emam ieu mah baraya. Di dieu abi tanghi ieu teh sekitaran tabu genep pagi. Sawewengi kababayang hoyong emam sareng gorengan bala-bala. Alhamdulillah ayeuna kacumponan. Biasana mah abi emamna sok sareng caroge abi kumargi caroge abina nuju ngaulang keneh janten abi emamna ti payun. Di lajeng tabu 1 siangna ieu sapertos biasa abi angkat ngaulang ka sakola dinia. Kaleresan dinten ayeuna karaosna teh meuni laleuleus pisan baraya. Duka peda tabu 11 siangna ieu teh henteu dibobokeun heula da biasana abi osok bobo heula ngempelkeun tanagi. Kawit nama bade bobo tapi aya sepuh video call upami teu diwaler da piraku. Saleresna mah si caroge ge masihkeun teu masihkeun ka ditu ka dieu teh tapi alhamdulillah sih masihkeun. Panginten abi ge upami teu kiat mah moalnya baraya. Tapi alhamdulillah sih caroge ngadukung pisan saacan angkat ka sakola teh osok atos disiapkeun cai eueutna, mamaneunana, dipangseduhkeun susu prenagena, oge diupahan, diusapan, ditiupan, pokona mah dipruk-pruk ku doa. Sapertos anu bade ka mana wae padahal mah caket mung di dieu kadinya. Tapi abi henteu risih sih, abi yakin eta bentuk dukungan anjeunna ka abi. Singkat carita, kegiatan di dinih atos rengse di dieu abi lajeng uwi. Di lajeng tabu 4 sontenna ieu abi ngantosan warung mung sakedap sih. Ieu teh warungna corencang baraya maklumnya anu balanjana oge caroge abi saminggon sakali. Sambil ngantosan warung di dieu abi ningalikeun marurang kalih ngaos nuju nalalar tasripan. Asa ningali pemandangan zaman dulu nyepeng kitab sambil nalar. Anu galibna zaman ayeuna mah marurang kalih teh atos ngagugulung kana HP. Di lajeng tabu 7:30 wengina sapertos biasa di dieu abi ngiring ngaos sareng marurang kalih anu arageung rupina dicekapkeun sakieu we video ti abi teu kenging bosan-bosan ya baraya hatur nuhun.